lamun seuk dilenyepan mangrupa-rupa kaendahan anu aya di alam dunya moal aya anu nandingan kaendahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jeung lamun misalkeun ayeuna urang salaku manusia teu bisa bersyukur asa kuteung teuing. Alam nu diciptakeun sakieu endahna. Ya Allah. Terus euy. Teu peuri aing keur penting teu saur deui aing. Aing mah puasa ieu ah. Aing ngajakan si Beng nelpon ah. Aing kan mau si Beng, ku yang telepon. Telepon we ah.